Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang din aya dina kawilujengan. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 5 Pangjembar Basa Lembur Kuring anu judulna Situs Gunung Padang. Bahasa Sunda di kelas 5 yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Pangjembar Basa Lembur Kuring anu judulna Situs Gunung Padang. Situs atanapi tempat sejarah Gunung Padang ayana di Desa Karyamukti, Kacamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Eta situs teh mangrupa batu ditinggal manusa purba. Di eta tempat rea kapanggih barang nu dijieuna tina batu. Di antarana wae meja Kiai Giling, pangancingan, korsi Eyang Bonang, jojodog Eyang Sawasana, sasandar Syekh Suhaedin, taraje Eyang Syekh Marjuki. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.